Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Yufa Bagas Sugiharto di kelas 10 MIPA 2. Abdi bade nyaritakeun dongeng sakadang peucang jeung sakadang monyet ngala jambu. Panon poe panas moreret usum halodo geus meujeunna entak-entakan. Jujukutan garing kabeh. Tatangkalan kitu oge kari kakai. Selokan jeung balong anu leuletik mah geus rea anu sarateh. Halodo hampir sataun atuda ngan saukur aya sasatoan anu bumetah di Gunung Canggong ukur bisa ripuh. Satok aing bajing bangkong oray anu salila halodo nyirekem di liang anu baseuh tu jero. Geus marura kareseleun jeung lalapareun. Malah mah loba sasatoan ti bulan-bulan kamari. Memeh geus ngusi ka gunung-gunung anu cenah geus aya usum ngijih, tapi era oge sato anu bertahan di Gunung Canggong maranehna yakin yen ujan teh sakedeung deui pasti turun. Sakadang peucang kaasup anu henteu galideur. Basa Sunda embe jeung kalinci ngajakan ngungsi, manehna ukur ngideg. Halodo teh geus lila teuing maena pangeran oge ngantep kausah keur mahlukna. Da kuring mah yakin hujan teh moal lila deui turun, cenah kitu alesanna teh. Atuh babaturana teu bisa kukumah deui. Luluy maranehna mah arindit ngabring ti subuh-subuh. Keneh keur ngungsi, tangtu wae sakadang peucang boga pamedang. Kitu teh kudu diperjuangkeun. Ampir unggal poe manehna arsuk-arsukan ka jero leuweung pikeun naina bungbuahan atawa jujukutana anu masih bisa keneh di dahar. Nah, hiji poe sakadang peucang ampir sapoe jeput asruk-asrukan neangan kadaharan di leuweung. Tapi teu saeutik oge aya jukut anu masih hejo. Konon deui bungbuahan beuteungna geus murlit. Ti tadi keneh teu ngahaja balikna mapay-mapay solokan garing. Naha atuh handeupeun solokan garing teh aya sateu anu caina masih pinuh. Di sisi sateu aya tangkal jambu. Anu sigana mah keur meujeunna leubeut. Sakadang peucang gancang tuturbun turun. Nya bae jambu anu ti tonggo mah katempona laleutik teh geuni manik keur majeunna arasak. Tapi di sidik-sidik teh geuning aya anu keur ngalaan, nyaeta sakadang monyet. Kabeneran yeuh aya anu mangaleulekeun pikirna sakadang peucang. Sampurasun dulur geuning nuju ngareseukeun ngademalan jambu, ceuk sakadang peucang adapna keur. Sampurasun rek menta jambu, kitu tembal monyet bari runyah renyoh ngadaharan jambu. Sumuhun kitu Ki Sobat. Sugan gaduh kateusna sakedik mah sim kuring teh hayang dialungan jambu du sikimah. Dular dulur salat sibut make ngaku dulur. Sagala dewek mah teu boga dulur sigas si saling. Hayang jambu mah naek we atuh sorangan, bales sakadang monyet teh. Atuh sakadang peucang ngaheuneun bari seuri koneng. Beuh cilaka ari kieu mah hararese geuning nyarita jeung mahluk nu teu gebleug polo mah geurentes dina hatena. Upami abdi naek
Apan ki sobat oge uningna sing kuring mah teu tiasa. Cing atuh geura alengkeun hiji mah anu berbeu geut teu sawas ceuk Peucang. Lamun teu bisa naek tuh loba anu marung anu geus baruk pulungan weh tembal sakadang monyet. Sakadang Peucang ngahuleung, dasar monyet makhluk teu goblok pucus teu bisa dipidur. Teu bisa diamesan sugan kudu ku cara grihal makhluk siga kieu mah gerentas dieu. Hei nyuk, dasar makhluk teu boga otak, teu bisa diajak nyarita lemes, teu bisa dipulur ngacapruk teh persis urang gunung. Teu boga kahayo, moal mere mah atuh ngomong-ngomong anu lemes ke, dasar kalakuan henteu berbudi, makhluk teu boga poto, henteu gaul, dasar makhluk kelas hadapi ceuk Peucang teh. Sakadang monyet atuh kacida raosna diesek-esek jeung dihina siga kos kitu. Tara aya anu wani nyebut ditambah ku nyebut makhluk kelas handap sagala mah. Teu atanapi deui beleuwer-leuwer weh sakadang Peucang teh dibaldogan ku jambu. Sakadang Peucang ajeung-ajeungna bari ngahina deui pokona teh. Geuning ngan sakieu paneldog si panjang leungeun teh hanas we ramo rangos ari maledog siga anu ngusap mah. Puguh wae sakadang monyet beuki napsu, jambu mani marubut, maldogan sakadang Peucang. Aya eta oge hiji dua mah anu keuna tapi ku sakadang Peucang henteu diracik. Sanggurus pangaresna jambu teh loba anu kurang sakadang Peucang gorowokan. Enggeres-enggeres monyet budug sakieu oge geus menjeunna teu singkrunging mah sesana mah keur isukan weh cenah bari ketap ngadaharan jambu. Jambu sesana dibungkus ku daun tuluy dibawa balik ku Peucang. Sakadang monyet molohok. Mata simeuteun sanggus Peucang henteu ketembong deui kakarak manehna nyadar. Jadol teh aing katipu ku si Peucang. Garentasna tadina mah moal mere hiji-hiji acan jadi weh makalan kuat baeun balik sagala. Nah, sakitu wae ti abdi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.